Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Ai saha Andika teh ha? Pipiluan kana urusan batur sia. Ieu urusan teh urusan kaula jeung murid kaula. Andika teu perlu usil ngati. Pak Majid Malik muncereng ka si Piong. Ngarasa cengeunah disebut guru cileureun ku jalema anyar pinanggih. Atuh da gugur teu angin datang-datang jol ngamek sopan we saeutik mah kapan ieu teh keur aya di imah si Piong nemah ngarasa teu ngeunah teu diajenan. Bangsa bodoh sia kurang ajar. Rek semah rek lain teu jadi soal deuleu. Pokona ieu urusan kaula jeung manehna saeutik oge Andika taya hak pikeun pipilueun ngarti teu saja. Pak Majid nafsuna geus teu kaampeuh nyeueung patalakuna ieu jelema kawas anu rek mang menangkeun si Gobang. Tapi kaula sobatna ieu kaula mah cicing lamun sobat kaula aya nu ngahina deungeun mah. Ngarti meureun si Piong namalang nemungkeun lelewa pi kasebeleun. Jadi maksud Andika Pak Majid nanya kawas anu ham-ham. Ya bakal jadi lawan Andika we lah. Kagok asong teuing. Nah aya berat-berat teuing. Catur we guru tapi bodoh alabatan tanyut kunang. Goblok sasadan kurang ajar. Nya capek deh sia. Pak Majid bener-bener nafsuna geus teu bisa dikadalikeun deui, nampak panghina ti jalma andar-andar saperti kitu teh. Bareng jeung kacapna nyarekan, peureupna ngahyuk rek ningang cukang irung anu culangung. Seteuh. Kurang ajar sia. Ya, bodoh-bodoh ge geuning peureupna mah karenaker. Alah, ingat di dieu teh selang ngulik cileutik. Ngarah aya mangpaatna we keur sakalian kieu ye. Si Piong bisa ngomong. Bari kesit nagiwarkeun panonjok Pak Majid. Bener sia mah bangkar balah hirup teh. Kurang ajar sia. Modal sagede desa ku aing. Nya sok bisa malah. Nah, kagok teuing da di jelema tuh. Pedahnya geus kolot kudu mah mikir dinya teh. Kurang ajar sedan. Nya capek deh sia. Pak Majid ngahembatkeun di panonjokna. Hatena ayeuna mah beuking ngentab asa dicogado ku budak satepak. Alah, balik kanan atah warah atuh bro. Mata kumitut si Piong nakis deui bari ngalegok. Kagigir anu ngajadikeun panonjok Pak Majid poos deui. Geus teu dicatur deui kumaha nguntab-nguntabna amarah Pak Majid. Yang hareupan lelewa ieu jalma anu ngandung panghinaan anu kacida poharana. Eukeun mah ngarasa panas ku caritaanana. Kata mah tambah panonjokna sakitu geus 2 kali ngan ngeplos we. Kalawan teu ngaluarkeun omong sakecap manehna muncereng. Panonna burahay hurung pinuh ku sinar kaceuceub. Suku katuhuna ngacengkat. Sedeng 2 leungeunna ngangkat luhureun kelek. Ciri maneh Pak Majid lamun manehna rek ngaluarkeun teunggeul anu kacida matak bahayana. Jurus gelap ngampar
hiji tenggelan anu ngaruntuy 7 sakaligus anu geus aya puluhna ngahakan korban-korban lawana anu teu bisa ditulungan deui. Bari ngagero badan pamajid molebat meh teu bisa dituturkeun ku Panenjo. Kajadianna teu kira-kira hebatna memeh si Piong sadar kana naon-naon anu bakal kajadian, manehna geus ngageblak mantan nang karak bengkang bari utah uger ngaluarkeun getih hirup lantaran dadana katotog ku peureuh pamajid anu teu kanyahoan deui datangna. Cacakan eta kakaraku hiji tenggelan komo muneuseuh ku 7 sakaligus. Rohaka sia geura budi lamunnya sia jago madeu. Pamajid nangtang ka si Piong anu keur gogolok-gokan ngaluarkeun getih lalamaran. Neuleuh guruna bener-bener ngumar amarah. Si Gobang katut baturna anu opatan nyaeta si Bandi, si Kuje, Manor Kemer jeung Manor Iding. Kabeh nyered kasih si Bilik ngadeuketan lawang panto. Kawasna rek malabur. Ngan si Jamian anu katempona tetep tenang teh. Mireungeuh gerakan pamajid anu sakitu hebatna teh manehna mah neuteub seukeut teu ngicep-ngicep. Ngajelog sa Gobang. Montong mantok ai teu hayang keheng mah sia. Sok we sia kaluar. Ku aing sadi perenan aya kena oge sia. Pamajid nyorowok deui ngancam ka si Gobang anu geus kanyahoan arek mabur. Si Piong anu harita geus eureun utah-utahanana. Muniang hudang deui lain oge jagoan ujungku lawan ari kudu terus ngajoprak mah. Najan bener tenggelan gelap mampar teh karasana asa pasiksa kana awak. Manehna masih tahan jumarig jeug nangtung deui. Hal ieu teh deui-deui mata kaget pikeun pamajid mah. Geus tegwe dina hatena yen ieu jelema teh bener-bener tangguh kuat. Ceuk saha aing bikang Majid? Hayo ketrukeun pangabegug teh sia. Ku aing mah burung diladenan sia. Saok si Piong kalakah nangtang. Teu ditangtang oge puguh pamajid geus boga niat rek terus ngayakeun panarajang. Lantaran nafsuna beuki nguntab-nguntabna neuleuh anu jelawana kuat nadah tenggelan saktina. Bari ngagero deui pamajid ngorebat, ningkatkeun deui daya gempurna anu leuwih hebat. Tapi si Piong anu sakali oge geus cukup ngarasakeun kumaha nyerina tenggelan musuhna, sanajan keur manehna mah teu matak mateni lantaran geus cukup ngawasa ilmu batu karang anu kacida dianalkeunana. Tapi ari kudu ngarasakeun andua kalian mah no keheulaanan. Sakilat si Piong ngagunakeun gerakan kolecer muih dina ulin padingdang anu memang susah ditembusna. Salian ti dua leungeunna muih oge sukuna baris ngahanca musuh-musuh anu wanina raja. Pamajid ngahulang sakedapan mikiran kumaha nemusna sabab lamun ditembus ku jurus ulin madi mah memang sulit. Ras manehna kana jurus katujuh Cimande kalawan ngagunakeun gerakan manuk dadali nyabet. Sakilat brus ngagunakeun jalan jero sedang leungeunna duanana dipake nonyok dada si Piong. Ku jalan kieu si Piong ngaranjug. Teu nyangka musuhna bakal mati-matian sakaligus ngagunakeun eta tenggelan. Barang breg peureup anu teu bisa ditahan deui ngabentur dada. Si Piong ngalengak. Barang ngacengkat suku rek najong geus karawak manten kulit beuteung si Piong dirampes ku pamajid kalawan ngagunakeun ajian semegunting. Barang jeung dijewal kulit beuteungna
Lengan katuh pamajid geus ngakampleng kana beheung atuh si Piong geus teu bisa walakaya manehna ngagerung bari mati ngadeg. Saot dilesotkeun ku pamajid kebut si Piong namuru teu empes-empes kapiuhan teu inget di mui alam. Awakna geuneuk getih bubungan. Cukup Samajid. Kurang aja sia. Teu neuleuh aing penek peceklek sia koplok. Kaulah sagantina pilabaneun Andika sia si Jamian ya. Aing aja tang nganggap aing cetek sia. Jamian ngaran aing pernah ngecrekan di Oma Irama sia baheula. Si Jamian ngagero barang mileungeuh gerakan pamajid siga anu rek ngahanca di si Piong. Pamajid ngagero malik merong ka si Jamian. Pinuh keneh ku nafsu. Diteuteup imeut ti luhur nepi ka handap ditaksir ka wanina. Rek pipilueun sate goblok. Lain cita dia tuh sakalian supaya teu ngalobakeun gawe sia teh. Pamajid nyorowok bari muralang. Panclang nyorowok urang ujung kulon mah Majid. Kelangan aing mah. Si Jamian namalang pinuh kawani. Hade eta tanaling lalaki tulen sia. Tapi sebut heula ngaran ulah mati tanpa nami sia. Paeh teu nyebutkeun ngaran. Pamajid nyen lelewa anu nguntup nguyup hate dir bakal unggul. Alah, sakabul teuing sate pelok. My name si Jamian, you know. Moal paeh nyamunikeun ngaran geuleuh sia Jamian. Anguran geula sebut ngaran inung bapa. Bisi ngajolol sia dia. Modal sia. Bisi teu kanyon kuturunan sok. Sebutkeun ngaran dia. Hah? Si Jamian teu eleh gos ngungkulan ketakna anu dilawan. Sedan alas kurang ajar goblok. Gampangnya capek ge sia abang bibir teh diwengku letah tetulangan. Roboh sia. Pamajid nyorowok bari sakilat badanna ngolebat. Narajang lawana kalawan ngagunakeun jurus-jurus andalanna. Hat. Mal bisa Jin. Alah, satungtung dunya masih ngadeg mah kaula marubuh ku pantal Andika. Jamian gentak luncat ka gigir bari males najong kana iga burung. Tapi pamajid anu geus leuwih teu heula nyaho kana gerakan lawan. Rikat malik nyerang. Sateka pola rek ngarawel suku ngan si Jamian oge surti moal teu kitu gerakan anu jadi musuhna. Bari narik suku manehna ngasupkeun peureupna rek meupeuh hulu. Otomatis pamajid jadi ngarobah gerakanana bari sakilat ngagileukeun sirah teh manehna nakis ku leungeun anu sabelah. Sedeng anu sabelah deui ngaheat rek ngarogokkeun gerong. Si Jamian teh cileureun. Leungeun anu tadek dipake meupeuh teh sakilat robah tujuan rek ngababuk pigelang. Sedeng leungeun anu hiji deui nyempong ti gigir ngancam beheung anu jelawan. Pamajid rikat ngakilek nyalametkeun beheungna bari nakis ku leungeun kenca. Tapi leungeun katuhuna anu tadi rek ngarogok genggerong teu bisa dicegah deui. Pigeulangna kababuk manten anu antukna pamajid ngejat ka tukang bari leungeun ngerepeng. Sakitu mah kaca naon-naon Jin. Hei Jin. Anggap sama tanda perkenalan DP lah. Alah, ulah waka gugup ke karaoke di toel Jin. Si Jamian ngeyehkeun. Ulah waka gede hate sakurang ajar Jamian. Dumeh ku aing dibere meunang sia. Make taktik aing mah.
ngahaja dulu supaya si lain ngerasa jadi lalaki. Pak Majid ngagerok bari ngablesat narajang lawana ngagunakeun gerakan maung lapar. Tapi si Jami'an rikat dina gaya mencak ngejat. Sukuna ngahelang rek nejeh banget Pak Majid. Tapi teu kira-kira ngaranjugna lantaran musuhna ngadadak ngaraneg satakarasa aya angin ngahiuk nyamar punuk. Panejehna cenepi lantaran badan Pak Majid nyerong. Si Jami'an ngagentak malik bari badan ngimbangan nyerong. Oge bari ngarodon miceun peureub lawan sedang leungeun kencana ngabresur rek ngarojok iga. Tapi Pak Majid kalawan babari pisan bisa nyingkahan panarajang si Jami'an. Sakilat ngaleungit tina sasaran. Sakilat nyerong bari njabat beuteung. Si Jami'an rikat nyerong ngencak bari ngasupkeun jurus padingdang kahiji. Sedang suku katuhu ngangsrod nutup gerakan lawan. Oro kaya Pak Majid teu bisa gampang-gampang ditembus lantaran sakilat maehna geus ngolebat ka gigileun musuhna. Ukur katitena ngolebatna samemeh si Jami'an bisa ngejat dampal dengan Pak Majid geus ngacebrod manten kana puceuli. Si Jami'an nyolontod anu saterusna ti kusruk lungleng katorekan deudeuleunana parowek manehna katur lengan katiban acian semu gunting anu antukna gebut we namru anu saterusna ngacehjer kapaehan. Begeusna tutu ngelir di beuleum. Si Gobang sabatuna anu tadi gawena ukur nyaksian bari ngalaper awak ngadadak nyak sesebelakan mireungeuh guruna nyampeurkeun. Kakaraku porongosna oge si Gobang mah bujurna tergembrat bret brot ngadurutnu teh kawas disampeurkeun satogala. Gobang, rumasa sia geus ninsa kulu kaing ha? Pak Majid nyentak. Panona molotot teu beda we ti anu rek neureuy buleud ka si Gobang. Si Gobang lain nemalan ku sungut. Kadon ku bujurna we nu prat-pret brot kawas anu boson. Silakan teh make jeung ngacer sagala pancurana bocor. Ku kasieun mah sagala oge sok ngadadak kawas anu pikun. Ari ieu mah leuwih parna. Bet kadon kaluar jeung bukurna kabawakeun ku ngusialna peuji. Gobang, ngadenge sia teh goblok. Pak Majid nyentak deui. Dah, mohon. Duh, si Gobang nemalan ti luhur ti handap. Setan kurang ajar goblok. Kalakang ngawalus teh. Pak Majid munur bari mangkek irungna. Sedang si Bandi jeung si Kuje anu aya di satu kangeunana si Gobang kapaksa daek teu daek kudu nyeuseub gas racun sianida anu kaluar tina bujur si Gobang bari nyengir nahan piutaheun. Si Jami'an anu badana ngandung kakuatan ajian batu karang ngamilik daya tahan anu cukup lumayan. Katur lenganana teu lila maehna geus eling deui hasil tina ngumpulkeun kakuatan jasmani sarta rohanina. Sakedet netra beungeutna geus pulih deui saperti biasa. Majid, ulah waka bungah sia. Kaulah canu masa eleh sia. Ayo lawan deui kaulah sa Majid. Jago ujung kolon. Muasa pati-pati datang ti Garut lamun jajari. Si Jami'an nyorowok bari sakilat luncat hudang. Pak Majid anu keur yang hareup ka si Gobang sakilat malik bari pokomo. Pak Majid anu keur hareup ka si Gobang ngagentak malik.
Sugan teges nang karak baud, oi. Boro dewek rek, nitah ngali kuburan. Pak Majid ngagakak nyumputkeun rasa kagetna. Kakabur sia Majid. Boga Andika nu bakal ngageleyeung tumpak pasaran euy. Si Jami'an Malang teh eleh ngaduhun tuh. Sok sanajan hatena mah teu sateneung kawas tadi. Tenggelan samugunting teh matak mateni. Buktina si Piong masih kene ngajoprak bari hahargungan. Untung mah nama masih kuat kalinahan. Coba ulang buktikeun saha nu bakal modar sia. Pak Majid nyorowok bari jeung luncat nyipratkeun ramo-ramo leungeunna kana beungeut si Jami'an. Tapi si Jami'an anu geus ngarasakeun dampaleungeun lawana mata kabayakeun bari musirkeun tanaga batina tina ilmu batu karang anu jadi andalanana. Manehna ngageserkeun kuda-kudana dibarengan ku ngababukeun leungeunna dipake nakis. Tuku! Dua leungeun diadu. Ieu ngerepe ngerasa kompel. Pak Majid rada ngeser kuda-kudana lantaran eleh tanaga. Hal ieu teh mangrupa kasempatan hade pikeun si Jami'an. Kalawan teu micen di tempo, sakilat manehna ngasupkeun curus pacingjang anu ampuh. Memang kuda-kuda Pak Majid teh geus teu dina tempatna deui. Awakna ngagibeg anu saterusna ngagaleong rek labuh disusul ku peupeuhan ujungan anu nanding bobot sapikul. Geus teu menge deui Pak Majid anu kayan kuda-kudana geus pacengjar teu bisa nahan badana, antukna manehna ngacengkang nang karak bengkang. Si Jami'an teu micen tempo. Slung manehna luncat bari sukuna ngaheak rek ngajajak hulu. Tapi orokaya Pak Majid anu sanajan masih leng-lengan ingetanana mah tacan leungit. Rikat manehna ngawangun gerakan maung ocon. Dua leungeunna geus siap ngacago pikeun newak suku musuhna anu nyuruntul. Tapi si Jami'an ngarti kana gerakan lawana anu memang tangguh. Sakiceup ngerobah ku gerakan badak nubruk. Sedeng leungeun kencak atuhu mata ngahakan iga. Pak Majid ngarancug mireungeuh panarajang lawan anu sigarek anggeus-angeusan teh. Manehna ngagentak ngarobah gerakanana dina gaya gorentel monyet. Barang si Jami'an nyuruntul, bari ngahembatkeun leungeun duanana sakaligus. Pak Majid ngait suku si Jami'an bari nginjem tanaga lawan. Anu akhirna hebat oge si Jami'an ragrag cibalik aseupan. Huluna nutu ngageblug kana papan, sedang Pak Majid ngagentak ngajarig jeung nangtung. Ngan bubuhan si Jami'an kaitung boga daya tahan anu hebat, manehna gancang ngaborengkal hudang deui. Srog pahareup-hareup jeung musuhna nu dianggapna lain bantrak-bantrakeun. Kolebat. Pak Majid narajang deui ngagunakeun tenggelan madi anu ampuh. Si Jami'an rikat ngalekotkeun awakna dina geraan pucuk awi katebak angin. Bareng jeung eta, kolebat badan Pak Majid kagigireunana. Si Jami'an kasid mapag iga purung lawan ku peupeuhan anu teu disangsikeun deui kaampuhanana. Pak Majid sakiceup malik, sedeng tenggelanana masih kene ngancam. Ngan si Jami'an anu memang percaya kana kakuatan ilmu karangna, leungeun anu tadi rek dipeupeuhkeun kana iga teh dirobah. Nyaeta dipake nakis pikeun kadu tulang. Pak Majid anu tadina rek nalik di leungeunna teu kaburu sarta kapaksa kudu ngadu kakuatan. Tusuk! Dua kali leungeunna diadu deui. Badan Pak Majid ngakibeg, memang eleh tanaga.
bareng jeung eta tuur si Jamian nyurungkuy rek ngabeset beteng. Pamajid ngakilek bari leupeut tuur si Jamian kulungan kenca. Si Jamian teh eleh kesit manehna ngajol ka tukang sedeng tuurna ngadadak robah jadi mekar sarta sakilat najong gado Pamajid. Najan Pamajid sateka pola ngabalirkeun beungeutna. Tapi teu burung gadona kebenangan, ari cedak koleweng teh badana malika tukang. Teu anta parah deui si Jamian ngarontok nekuk punduk ngan orokaya. Orokaya Pamajid oge ngarti sakilat manehna ngarenek sedeng sikuna ngapadug angan musuhna. Deg! Ana malika tukang nyampak si Jamian keur ngaheungeuh. Temicen di tempo cebrot dampaleungeun dieusi samu gunting ngahanca pipina. Galeong si Jamian ngagareong tapi masih keneh tahan. Sakilat mainna nyebrot nonyok ku peureup katuhuna sakaligus jeung leungeun kencana diotomatiskeun. Didinya mah pameakan saha anu beunang pasirubuh. Pamajid barang mireungeuh paronjok si Jamian anu kacida tarikna. Manehna ngaranjug kaget. Barang tinggal sababaraha senti deui kana hulu angeun sakilat ngagunakeun tengeulan kedet kenca katuhu dina ngagaleongna dibadug ku siguk ka kenca ka katuhu. Si Jamian ngerepeng bari mundur. Tapi sakilat disusul paronjok anu ngaropel kenca katuhu. Si Jamian anu keur ngajagdag tur disabat ku tajongan anu panganggeusan. Jengkang keblak we si Jamian nangkarak bengkang teu bisa ngayunan tengeulan gelap ngampar anu ngaruntuy 7 antukna jago ujung kulon teh kalah ka wawotan. Ngudupung haharegungan bari babalongkengan ngutahkeun getih lalamaran. Baraya geus kitu mah sanajan bari ngahegak srog Pamajid ka hareupeun si Gobang anu cita tadi ngayak-yak bari ngagoyobod calana Cipruku eusina. Setan sia ngadon ngawelu sia teh goblok. Kurang ajar sia kalakuan teh. Kaos lain dewasa sia teh. Pamajid mundur bari mencet irungna. Lantaran bieu basa ngahegak narik napas eta gas sarin teh kasedot asup kana liang irungna. Sak-sak lamun teu kitu mah buah si Gobang teh geus dijebrot dihanca bebeakan. Ada ampun Pak Guru. Pak Guru ampun dut. Rumaos abdi lepat Pak Guru. Saya klos lama si Belang teh punten yang bujur di milu batuk tenang naon begitu Pak Guru. Rumaos abdi nu leupeut lepat Pak Guru. Ampiun. Si Gobang ngaku karena kasalahanana bari acong-acongan nyembah bakat tingku sieun. Ulang ajar sia. Memang sia mah teu pantes dihirupan lila oge sia. Salawasna ngebengkahkeun, ngadu dombakeun ku jalan fitnah anu kacida jahatna sia goblok. Pamajid kitu na teh bari habak we najongan iga burung si Gobang. Dah aduh ampun. Pak Guru ampun Pak Guru. Adi mah sekali deui Pak Guru. Duh, sing matos kabeh Pak Guru. Suwer deh mah sekali deui Pak Guru. Si Gobang lalang sudan dina papan. Gobang. Sakali ieu sia dihampura ku aing. Asal laku lampas sia nu teu bener dieureunnan. Kapangi sia masih kene daek jadi alatan atau alatan tuan kawasa sata sia wani-wani deui ngunghak sata nyamplak kawijana nyaeta anu jadi si Belang. Ulah samar kaniaya sia. Ulah samar kaniaya
nyawa sia taruhanana. Ampun Pak Guru, swear deh. Tuh beki namru itu tahu gitu. Masa kali deui hitut masa kali sakali deui melampah gitu Pak Guru. Si Gobang nguniang hudang bali acong-acongan nyembah deui. Pamaji teu malire lewas we ka dapur. Karawak kana gentong cai terus dibawa ka tengah imah. Piur si Piong jeung si Jamian di banjur ku cai. Andika oge upama hayang salamet kudu gancang-gancang nyingkah di dieu sia. Wani-wani Andika ngalakukeun kajahatan di dieu. Ulah majarkeun kaula taya las-lasan. Asal kajahatan pasti ku kaula dibasmi sia. Ngarti teu? Pajak. Sok gentong kosong. Gejriga pamajil ini deui tidinya. Maksudna mah rek nempungan gumilar, rek nyaritakeun naon-naon anu geus dilakukeun ku manehna. Pecing jempling rineh simpe. Pangeusi bedeng teh kawas anu ngaharep-hep. Eukeur mah ti beurangna tas hujan gede ngagebret. Eureun-eureun katambah keur meujeuhna poek bulan. Ngaran-ngaran dikontrakan anu sakuring bungkingna ngagigidi kebon karet. Buruan becrek nguyumbang pinuh Cileuncang munasabah mata koream turun ti imah unjung anjang dipaksakeun oge matak belok suku dibakiak matak ripuh lantaran pasti nyeblok kana taneuh ledok. Gedongna tuan kawasa anu biasana harengheng ku anu ngajaraga. Hari tamah katempona teh rehe comrek kiseun. Sanajan di luarna mah tetep ngebrak caang, bubuhan di lampuan saban juru. Hareup tukang dipasangan lampu 40 watt. Munasabah hareupeun gedong teh ayeuna mah taya anu ngulampreng atawa haneuteun teh ku anu ngadarongeng atawa ting peledug udut. Lantaran si Gobang teh geus sababaraha poe ka Cibalieur nuturkeun anak pamajikanana anu geus leuwih ti heula baralik. Inditna si Gobang ayeuna lin nganjang tapi indit balik lantaran geus kaluar tina pagaweanana salaku kapercayana tuan kawasa. Ieu teh milangka nohonan jangjina kanu jadi guruna. Manehna sajaba balik pikir kitu deui si Bani jeung si Kuje tuturut muning baralik kalemurna di pameungpeuk. Dataina oge ukur nuturkeun si Gobang sanyana mah marahna teh ditahan ku tuan tapi teu daekeun dumeh eueuh nu dipake andalan. Ari peta kapan ngan nyieun dosa kasasama sarta nimuleukeun kasusah kabalarea tungtungna boga rasa isin ku diri era ku awak sorangan teu kaduga lamun padeuleuk beungeut jeung urang-urang kontrak ulah-ulah pada ngajarebian mun papanggih teh. Puguh si Gobang anu jadi anelana kalakah ngabeng beos kalemurna. Ongkoh di Manur Kemed jeung Manur Iding ayeuna mah geus balik deui kana pagaweanana. Da ci heula mah pipileun sote bane we kababakeun ku si Gobang. Ngan perelek jeung kuah beukah kawan tu tukang tumandit tadina tukang leletak ngajilat. Ieu sababna pangna si Gobang tuan kawasa taya nu jaga.
Katempona di luar ti isinaker ada di jero mah taya parobahan naon-naon. Lampu di tengah imah ngagebrai. Tuan kawasa masih keneh nyari. Gumilar harita bareng jeung Arman keur ngiciprit kekecepretan dina Cilempang kekeceprekan dina Cilencang jalan. Maksudna rek mapageun Pak Uhi ka pagunungan anu biasana pukul 1 teges balik. Harita mah sakitu geus jam 8 peuting masih keneh tacan datang. Digawe ngalemur babarengan jeung Kiraksa. Nempi ka jalan lebakeun gedong Tuan Kawasa kabireungeuh di tonggo aya anu kokolebatan ka pipireun gedong. Gumila jeung Arman ngaraneg. Ngarasa curiga oge lantaran haita teh pas pisan